Sampurasun dulur Bandung kumaha Saramang khususna Salarea tepang deui sareng channel abdi eureun jadi preman teras dukung nyungkeun rajongana kanggo channel abdi hatur nuhun anu parantos ngaronjong kana channel abdi dukunganna klikna komenna subscribe-na alhamdulillah hatur nuhun. Tanpa aranjeun, tanpa kalian siapakah diri itu. Ayeuna si mungkuring alhamdulillah tos berkembang lah tina berkarya ieu. Sanaos tinu karya eta seueur pisan hambatanna banyak sekali rintangannya. Terkadang aku harus tertatih-tatih membuat video-video dan konten-konten, meskipun di tengah-tengah perjalanan sering sekali mengalami hal-hal yang buruk, seumpamanya hal kecil dijelikeun nugikeun ka titeuna sampai tidak gor, ya itulah pengalaman. Tetapi harus bagaimana lagi? Aku harus memaksakan diri bangun, bangkit, hudang, lari, mengejar cita-cita. Sanaos cita-cita eta aya nu ngadukung, sanes teu anu ngadukung. Aya wae anu teu ngadukung, aya wae nu ngadukung. Sanaos teu didukung sim abdi khususna orang Bandung, insyaallah mah jadi pundung. Ceur nu ngahujat, insyaallah abi orang selaku orang Bandung mau berubah menjadi jahat. Tetap pokoknya mah orang Bandung is the best. Apapun komen kalian, apapun motif obrolan-obrolan kalian tentang saya, sip pokoknya. Itu semuanya motivasi bagi diri saya. Saya orang Bandung asli gitu. Soalnya orang Bandung mah pokoknya kudu loba syukur gitu. Untung lah. Untung aya nu ngalalajuan, untung aya nu ngadukung gitu. Salalawasna pokoknya mah orang Bandung mah untung malah ya rugina. Ayeuna urang berbagi pengalaman tentang kehidupan gitu nya. Kehidupan sim abdi mudah-mudahan berguna kanggo Salarea, Balarea. Orang Bandung mah kajet banget nah goreng patut oke berkimistri cenah gitu nya. Tapi cek saha orang Bandung goreng patut eueuh orang Bandung mah kara resep soalnya jarago kanu peletna. Kajen banget teh siga asin cucut kalau kejiga banget nah siga sapatu butut insyaallah orang Bandung mah tetap bakal kapayuna bakal loba nu dikaresep gitu. Orang Bandung kalau kejiga banget nah siga sapatu butut insyaallah orang Bandung mah tetap bakal kapayuna bakal loba nu dikaresep gitu. Orang Bandung cek saha pundungan. Orang Bandung cek saha belikan bohong. Orang Bandung mah kudu semangat pokoknya namanya. Orang Bandung mah terkenal karasep, terkenal garelis. Mojang-mojangna arenda laki-lalakina penjaga-penjakana nya garagah gitu. Hiji contohna orang Bandung anu kasep saha? Tah tempo sim abdi, tah ciri-ciri orang Bandung asli orang Bandung mah beungeut karasep kos abdi gitu. Nya bae tong dipikiran eta. Sok bae rek komen masalah bodoh. Pokona mah urang mah da enak muji diri sorangan. Lamun enak urang teu dipuji ku diri sorangan rek saha tuh urang anu ngamuji. Malaya anu mujinya. Gitu. Tah eta ayeuna urang beungeut orang Bandung. Nah cenah beungeutna kieu tapi resep nah cenah beungeutna kieu tapi lucu gitu kan. Padahal lucu na pelebah mana. Orang Bandung mah jarago peletna ieu kade. Komo jebolan orang Garut mah boga kelet cikelet maranehanana. Kumaha cenah peletna kieu ye. Sok lamun urang hayang dipikaresep hayang jadi bahan perhatian
kanggo wargi-wargi urang komo khususna mah wanoja-wanojan aya digigireun urang. Ti teh kieu aja. Asihan kuring saepi banyu benang guru diceklet. Paingan urang teu payu da beungeut urang siga monyet tah kitu. Ting tarik macana teh komo di tempat keramaian mah insyaallah sok urang disebut nu gelo. Aduh, rupa-rupanya. Pokoknya malah gitulah salam-salam ti hati mah. Ka wargi-wargi anu khususna tos komen ka abdi nu ngasihan support, ngasihan semangat. Syukur alhamdulillah katampi pisan berkat anjeun, berkat pala wargi channel abdi tiasa berkembang. Alhamdulillah dukunganna. Atuh aya salam-salam oge kanggo araranjeun anu ngahujat abdi. Anu nyemoohkeun abdi, anu nyepelekeun abdi, insyaallah ku abdi katampi pisan itu motivasi bagi diri saya. Mudah-mudahan kalian dapat hidayah. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Ta eta kalau anjeun khususna anu sering komen-komen miring, tapi bagi saya tidak diambil pusing. Anggap saja itu cek Mang Ade mah kue hodading gitu nya. Pokoknya dari abi mulai Mang Ade gitu. Parupa wae nya obrolan teh gitu. Kumaha ayeuna orang Bandung sararehat, syukur ari sarehat mah nya. Tah mungkin eta obrolan ti sim abdi da aya anu nyariosna. Kang ada mah video gitu kan khususna ka orang mananya kamari teh ka orang Jampang. Orang Jampang mudah-mudahan cing sararehat. Mudah-mudahan kapayuna orang tiasa tepang secara langsung silaturahmi gitu nya. Nambahan dulu nambahan wargi gitu nya. Mudah-mudahan orang sarareha kumna ka orang Pangalengan, ka orang Majalaya, orang Ciwidey, terus ke orang Lembang, ke orang Dago, orang Tegalega, Kebon Kalapa, ke orang Palasari, Dayakolot, Ciparai, Cikawung, terus ke dituna ke daerah Banten, ke daerah Garut. Nah pokoknya makum kesadayana cing sararehat salam baktos ke diri abdi hapunten bilih aya nu teu kasebat ulah janten punung. Insyaallah orang Bandung ulah punungan. Assalam sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.